Jangan lupa subscribe. Ambil tu subscribe. Lu subscribe. Aduh, mana panas. Penghasilan ngamen gak dapet. Jaga dulu panas. Lala. Wih, orang poin temenang mangsa. Wih, cewek tuh godaan lu. Ayo. Neng, urun. Apa mas? Tante, udah kemana? Aku mau ke depan mas. Mau nganter Akyu. Bos. Itu Bika apa laki, Bos? Ih, bencong meren, anak. Bukan mas, Akyu wanita asli. Kok ada kunan? Ih, bencong meren. Namanya. Meren. Tante, boleh minjem payungnya enggak? Nih boleh kok, emang buat apaan? Wih, kabur yuk. Si emas kok bisik-bisik ya? Bisik-bisik apaan ya? Wih, payungnya bawa kabur yuk. Oh no. Akyu jadi curiga. Boy. Payung Akyu dibawa kemana? Hei, Bos. Ayo, si Ayu marah kata, bodo amat dah. Kenapa, Bos? Berdiri kamu. Ih, jahat kamu. Ambilin payung Akyu. Mana ya di payungna ditukin si bos. Tah, burung tah. Payungna tah, long. Ih, lama si bocah ngambil payung. Samperin aja Tah, kepanggil ya payungna ya. Nah, payung Eke ketemu juga akhirnya. Makanya jangan jahara sama Eke. Makasih ya mas. Udah ya Eke mau ke depan dulu, mau ngelanjutin ngamen. Aduh panas. Wih, ayo orang main sayung. Woi, orang main sayung yuk. Ayo. Wih, Neng. Janus kemana teh kabarna? Payah apa ente teh budak? Ku yang dipalidin kemari ke galian. Oh gitu. Cis, ya mah main palid-palidin be batur. Lalu hunjak jeung budak pas gitu mah. Palidin bae ku aing lah. Tuh mah. Oh gitu, diseret lenta moal eta. Nyaho, tanyakeun saya pul tuh. Nyana nu malideun ya. Dibawa ke kemerem deng. Arung budak eta. Woi cuy, kenaon? Woi, bro, sini bro, duduk bro. Diuk ya. Ya, ngopi ya. Geseran naon seutik mah. Parah, sial sia. Datang lah. Gedikan lah ya. Dari awak anjir. Taruhnya sih ya. Woi, itu cewek apa lain itu? Dulu ge. Tuh. Oh iya. Kita mah manalungan sana. Dulu ge. Astagfirullah. Durik sungsang eta mah. Woi, jangan. Jadi jadian ya mah. Ih, ada anak-anak muda. Coba Eke samperin. Ada yang gimana dia sih tuh. Adek-adek, mas. Tante mau numpang ngamen ya. Aduh ribet, taruh aja Adek, tolong pegangin punya tante. Astagfirullah. Siap gua gitu. Siapa yang gua gitu? Itu ini sarua. Siapa gua gitu, Wan? Boro-boro. Geus lah, gampang lah geus. Kayak mun ngeungesan orang kabur bae. Bagus kan senang-senang nanti di gawean mana?
Aku tak mau kalau aku dimadu. Pulangkan saja kepada orang tuaku. Ada-ada mas-mas, ini kan lagu favorit saya, jadi bayarnya harus gede. Woi, informasi enggak ada itu. Aing ka ditu ke jero. Aing enggak ditu nya. Aing ka ditu betul lah. Dua. Aku capek-capek ngamen, nggak dibayar, ditinggalin lagi. Jahara! Tekuna naon hirup pas-pasan ge. Minimal tong ngarugikeun batur. Kudu semangat jeung bersyukur. Sanajan beas di imah beak ge. Wis lah mending ke sawah bae lah. Menang-menang di kieu. Kira jadi jelema kaya. Jengus, palain eta. Memarahan bae nangan rezekina. Kita bersyukur amat kita budak. Coba kau samperkeun heula ieu. Woi botak. Naon? Arisia kunaon? Jenus. Memarahan bae neangan duitna. Kena naon, lieur hulu. Mulung teu menang-menang malulu ti kamari. Aku nya rumput teu naon meureun. Geus sabar bae nus lah. Jairu mangkos kieu emang ge angge sarua. Ari keur ndek ngeluh mah. Ndek ngeluh meureun maculan unggal poe sawah batur poeng paculan. Sia boga solosinan teh cepet kumaha cepet kaya. Aing yang kaya mulung malulu hese. Aduh, dengan duit ka ditu dahar hese wari. Aduh, lieur. Ilu aing nya ke dige. Aya naon ngajak aing ka dieu? Yo aing boga ya solusina jeung sia ampe cepet kaya. Kumaha tah na? Aing capek hirup mulung malulu. Aing boga guru nus. Kese ka guru aing bayar ya yang cepet kaya mah. Menta kanyana. Saat tah guruna engke mah sia ngebohong digelang ka aing nambah susah bae. Moal ieu mah cenah saya yang cepet kaya. Geus, pokoknya mah manjur. Geus ge, di mana tah guru sia ayu daek aing yang kaya mah. Ayo. Guru aing mah sok aya di luar tangkalan ya nama. Oh, eta jelema keren amat guru sia. Oh, boleh. Teu mah jurik sungsang beureun ge heuh. Ngan sia ari ngomong. Nya mah ari ngomongkeun sok ngaleungit aya di tukang sia nama. Ngader sia, ngade sia ci. Aing ge kemari. Keur ngising, aya di tukang bae. Jelema bener teu berarti sakti tah. Daek aing, ayo. Mantep geus pokona mah. Di mana tah? Guru aing mah teu bisa sembarangan ku jelema bisa kadeule, kudu pake minyak heula. Mana tah coba? Aing nyaho guru sia geran. Ya iya make minyak heula ya ambe. Guru aing bisa dideule. Macona ge geran ge. Kebal. Yo, minyakna ya. Cekel. Syaratna pake eta ambe hayang bisa neuleuh guru aing mah. Minyakna di toko ieu mah. Heuh, Nang nyabut di kebon awi. oh iya bener. Mantep Eta ieu. mah. Kumaha tah makena? Ya cara pakena kaliseun bae. Kaliseun. Karak saya bisa neuleuh guru aing. Geus bawa ku sia aing deuk maculan heula ke sawah. Ieu dipakena iraha ieu. Aing gerak-gerak aya ieu. Kena loba duit. Kan geus ka ditu bae ka guru aing tuh nyana mah aya di luar tangkalan guru aing mah kanyana bae.
Geus ge tangkalan mana be geus kuing tangan seluruh kameri kabeh. Waingnya. Geus mah culang geus nuhun ya. Nya. Nuhun ya. Geus. Geus nya. Woi, nuhun ya. Kan kepanggih guru aing Papeh kuing tangkalan mana bae nya. Geus. Hah? akan keseta kau gawet goblok. Ayang kaya yang instan gawes ya balon. Aduh, aing teh kudu capek gol poem macuran sawah batur. Sia hayang instan bae aing cepet kaya. Balon tetap. Geus bagus ya ta. Mobil aku. Aduh, itu pakai masalah itu ya. Itu padahal kuncinya udah taruh di bawah kasur itu. Aduh, ilmu aing geus numpuk. Aduh, itu sama aing lainnya. Di. Duh. Asalna mah sawah aing etanya. Heuh, sawah aing. Pana tah anu nanderan ieu padi. Ku sae tah? Bodoh amat ah, sawah aing lega anjing. Bunga apa tuh men? Tangkap tangkap. Oh no. Kapal liber. Kapal apa tuh men? Kapal puyuh. Oh, ini tambang gaib ini. Siapa ini yang iseng ini? Aduh, kamu jangan di sini. Aku lewat kan jadi jatuh. Tambang gaib. Yo, kayak nama yo, coba tangkalan yo. Pakai di dibae koing lah. Coba yo, di dibae yo, mantep yo. Coba tangkalan yo. Coba koing pakai koing di dibae lah. Bau amat dia mah. Ini minyak urut ngegoreng lauk asin meureun. Sial amat di sinana. Mere aing minyak bau jasa ieu mah. Ti tadi geus make minyak yuk. Sejujurnya kau tak bisa hidup dengan cara orang susah. Salah tempat euy. Salah mantra mah. Wan aing baik deui. Waduh, gara-gara kelobaan ieu beurnya, ilmunya. Aduh. Yuk lain yuk. Yuk jelema nama yuk. Lainnya. Anda sah, apakah Anda peliharaan saya? Saya pengen sugih, Mbah. Oh, tentu. Kenapa tidak? Why? Why cannot? Benar di sini ya. Paten di madukuna ieu mah. Apa nama? Wow, saya punya ilmu panarawangan, penawarangan, pertahara kidul di tepas sampah sana. Siap. Di dalam pertahara kidul tersebut terdapat peta
Oke Mbah, oke, siap. Baiklah, semoga Anda beruntung. Astagfirullah, langsung ngalengit bae jelema. Keren nih mah jelema, Mana yuk? Mana ieu jelema eueuh? Serem amat eta. Sakit ka jelema. Ieu lain ieu nu dimaksud tempat sampah. Kugurusin ana ieu. Coba bae lah. Jangan poe. Pokona mah mun kepanggih mah boh. Deler-delerna koing dibeli koing kabeh koing. Pokona mah ieu. Ini. Hayang kaya kudu ke sampah heula yeuh, kepanggih mah boh. Aing HSB di mah aing loba duit mah aing. Mana ieu kelobaan kertas. Lain yuk. Kertas naon eta mah? Ieu meureun ieu. Oh, bener ieu harta kardin kirdun. Pokona mah aing mun ketimu harta kardin. Kaya ieu mah aing pokona mah ieu. Mantap ieu kepanggih geus. Pokona mah aing kaya. Sana mah tadi belokna mah ka dieu ieu. Bener tuh ieu tempatna. Heuh, aya tanggal ambonan ieu bener. Kadi lainnya. Ke kiri 2 langkah, maju 2 langkah. Hiji. Doang di peta. Bener tuh ieu. Segala aya liang lahap ieu. Am jadah doang di peta mah uluyangan ya ieu. Aya soek tah. Poe ka hareup lah. Jalur lurus di peta nama ieu. Terus jadi mah. Dan bener ieu. Saya mah koeng taneuh basur ge dibeli koeng kabeh. Tah, bener ieu sesuai peta ieu di dieu ek ieu. Ieu. Masa di jero liang sireum? Moal muat teh ngejero liang sireum mah. Tah, bener ieu petana mah ek ieu. Di dieu lain ieu. Dan be Allah bener ya Allah. Yang kaya orang ya Allah ulah susah bae. Tadi menirup susah. Bener ieu mah pokona mah. Mantap. Masa ieu tanah nek dibongkreh ku aing kabeh ieu. Tuang si tadi. Coba liang amat sih ieu. Nah, bongkreh bae ku aing geus bener pokona di dieu. Bongkreh ku aing kabeh ku aing lah. Bongkreh ku aing kabeh ku aing tanah batur los ku aing lah. Waing. Aya mah pokona mah geus, sakaya bae pokona mah geus, sakaya mah ieu. Ya kitu ya lah, ya Allah, sugih kula ieu ku ari keneh yo. Ieu lain ieu. Mait lain ieu. Kain kapana? Ieu kain nama ieu. Oh, bener ieu. Ieu bener ieu mah. Bener meureun ieu. Coba paling buka ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kaya gitu ya lah. Ya Allah. Semoga be kaya ya. Kaya mah kula kabeh kula beli. Mantap ieu mah pokona mah ieu. Tina kardusna beng geus suara kos. Aya ieuan ieu. Berlian. Buka koing lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapan lah yuk, semoga be jerona emas ieu kiloan. Ih. Ieu peta deui apa lain ieu? Pan peta deui bae.
Mau kaya kerja bego. Aduh. Peta. Nyaho aing kerja mam. Kudu kerja mun aing kaya mah. Tangka kejeblos-jeblos aing. Aduh. Nyokotna di sampah, di nyaloba sireum karangrang. Sebenarnya si Nana bener ente eta nya. Mere nyaho ka dukun piru eta. Itu bener mau kaya mah harus kerja. Aduh. Dukun agak stres eta pokona mah eta. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kapan aku menyalek, men? Ayo preman. Woi lah sih. Kat. Tante nak kemana? Kasar amat Noel. 2 3. Tante boleh minjem payungnya enggak? Oh gitu. Oh, kedempul. J2 3. Ayo orang copot payungnya si Panci. Aduh. Kiri. J2 3. Masa yang bawa tadi ngomong. Wow. Ya. Dua tilu. Kuat. Ah, Jahara. Cek lawan. Pindah. Yuk. Kau tak bisa hidup dengan cara orang susah. Gas. J2 3. Woi, udah gandeng. Hui, si cicing. Anda saha? Apakah saya punya Kok brut. karun di sana terdapat sebuah Petanya. sekian lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus video selanjutnya, oke? Jangan lupa di subscribe Dan di like. lihat. Anggap saja yang tidak menyukai kami itu hitut cepel. Pacirin segede kepo. Hargai lawan. Gaban.